Mika weruh tanda baca titik 2 jeung tanda kurung. Tanda baca titik 2. Tanda baca titik 2 lambangna siga kieu. Kagunaan tanda baca titik 2 nyaeta nu kahiji dipake dina tungtung bagian kalimah lamun eta bagian kalimah teh dituturkeun ku wincikan atawa pertelaan. Nu kadua dipake sanggeus kecap atawa pakeman anu merlukeun wincikan. Nu katilu dipake dina wacana paguneman sanggeus kecap anu nuduhkeun palaku. Contoh kagunaan tanda baca titik 2 anu dipake dina tungtung bagian kalimah lamun eta bagian kalimah teh dituturkeun ku wincikan atawa pertelaan. Contona nyaeta nu kapeto kudu milu perlombaan Pildacil nyaeta Kholil, Wahid, jeung Humaira. Contoh tanda baca titik 2 anu kagunaanana dipake sanggeus kecap atawa pakeman anu merlukeun wincikan. Contoh kagiatan pangajian di SD IT Bahteranu dilaksanakeun ngalangkungan live streaming nyaeta dina dinten Sabtu kaping 14 Agustus 2021 tabuh 10 dugi karengse. Contoh tanda baca titik 2 anu dipake dina wacana paguneman sanggeus kecap anu nuduhkeun palaku. Pak Amir. Saha bentang kelas Teh Jang? Usep. Neng Nisa Pak kelas 5B. Nu kadua nyaeta tanda baca tanda kurung. Tanda baca tanda kurung lambangna siga kieu. Kagunaan tanda baca tanda kurung diantarana dipake pikeun ngahapit tambahan katerangan. Upamana wae pikeun nerangkeun wancahan. Wancahan lamun dina basa Indonesia mah nyaeta singkatan atawa kependekan. Contoh tanda baca tanda kurung anu dipake pikeun ngahapit tambahan katerangan. Contoh sakumna kelas genep bekal nyang hareupan US dina kurung ujian sakola.